Ever since the day that you went away. Assalamualaikum sadayana. Jadi, abdi video bade ngajelaskeun tentang virus corona. Virus corona ieu disebut COVID-19. Mimiti aya di kota Wuhan, Cina di akhir Desember 2019. Virus corona teh mangrupikeun virus anu nyerang sistem pernapasan manusia. Derita ngalaman gejala batuk, pilek, demam, sareng sesak napas. Menurut panaliti, COVID-19 muncul dina 2 dinten ka 2 minggu saatos paparan kana virus corona. Upami anjeun parantos ngalaman gejalana, gerak angkat ka fasilitas kesehatan. Upami anjeun tiasa kakeunaan virus corona tapi henteu ngalaman gejalana, anjeun teu kedah angkat ka fasilitas kesehatan pikeun pariksa. Tapi tinggal di bumi salami 14 dinten sareng ngawates kontak sareng batur. Danten urang sadaya kedah nyegah virus ieu ku cara kahiji ulah angkat ka tempat nu rame atawa social distancing. Kadua rajin ngumbah panangan nganggo cai sareng sabun sahenteuna 20 detik. Tapi kudu bersih. Nu aya langkah-langkahna. Katilu nganggo masker upami pilek sareng batuk. Kaopat konsumsi gizi seimbang, seueurkeun sayur sareng buah, sareng minum cai bodas. Kalima rajin olahraga sareng istirahat nyukupan. Kagenep perkenging nyabak panon, mulut sareng irung sarta acan ngumbah panangan. Katujuh tutup mulut sareng irung nganggo tisu nalika anjeun batuk atanapi bersin. Eta piceun tisu ka tempat sampah. Pikeun antisipasi salajengna, pamarentah ngaliburkeun sakola, universitas, kantor, sareng ngalaksanakeun jarak sosial. Saker mutuskeun sumberna virus corona. Dan ayeuna sadayana kudu waspada, jaga kesehatan, ulah panik. Di rumah aja alias cicing di imah. Tah sakitu wae nu bisa ku abdi jelaskeun, mugi-mugi aya mangpaatna. Sumangat terus sadayana, hatur nuhun.